urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunakeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta ilum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ahullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah keluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateun lah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabehan Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun dikarumpulkeun sesa aya gandum aya korma roti bubuk-bubuk beas dihijikeun aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh uyah jadi teu diuyahan ngaranna bubur tanpa garam jadi bubur tiis saju di dalam tah eta tanggal 10 Asyura mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel kira rawan urang ka bubur gitu lah kanyahoan ku Muhammadiyah bae Muhammadiyah nya ngabidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah ulah ngomong cicing bae geus antep lah aju beres ngabubur kirimannya kege kunya na di dahar jangeuna cenah bubur bidah ye kege nitahnya tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi
mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa, gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara, mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasuana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah hiji tanggal 10. Lajenna moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu, Minggu, Senin, Sasarbo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Kebe tanggal 7 berarti Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ajeuna 7 ge moal kebe cenah tanggal 9, 10 teu nana. 10 ge moal ratu krante eta mah budak. Sudah dendeuk moal kene bae. Aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram. Nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot aju ngarasa kolot. Asana aya nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas teh beuki tinggi ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram, terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging, meuli bandeng, geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu. Urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah. Urang bae ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta, ilum ditingkatkeun, maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah, Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu.
siapa kumaha sih ibabari bae tak ku Allah dibere ya Allah ya Rabb itu ala iyali wa ahlihi gas kuari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar be aya aya tau kos itu aya tapi bisa balik be aya anu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pemajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh abu tiduk-duk tisusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia manggeus dibagi ya ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teh hujan ge tarariis bu Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik kumaha beubeunangan mana kempes ban teh kitu deui idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salakina idek dah geus asak sangu geus ada di teu di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetepan senep eta karajaan teh mantak neangan pamajikanana mun urang dek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan kan ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya baik nah urang nyin ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyin ka Jembaran meuli hayam geus mun aya
langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya nges ieu berarti ya milik urang lain jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mawayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Terutama yatim piatu fakir miskin keluarga yuk orang jieun kajembaran sebab nyieun kajembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin nu janin tersebut akibat nu dianiaya na indungna efek penganiayaan indungna imah ku dicarekan indungna wa imah ku dipopo ditanggal indungna wa imah diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi buro atawa ku obat diobat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan nah iya termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi. Untuk dokter sok hati-hati sedang hamil ya tadi beri obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja ngaluarkeun oros semacam-macam. Nah ya kan tadi teh dijelaskan bahwa janin guru janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guru naon guru wahya guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba tau amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amat warima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibad urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang wanam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir nu deket negara tetangga Yordan nu deket negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik
nyana ge nurani nama cerik, orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama cerik, tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat, demokrasi teh kos kitu, sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah kusbab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi, supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam, Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Naik kafir-kafir, Yahudi, Kristen gitu baik guys. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman, terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang, padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama ya kiai segala rupa, kiai segala lain lalagaan Kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang, maksud karasa teh lain naon, urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu, wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus, teu betah ya wallahu a'lam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina, sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi, anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap, paling dibere 5 huap. Deres keneh masih dibere. Biasana urang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3. Nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu kaluar Mesir, nu kaluar ke Eropa. Nah termasuk nu ke Amerika. Nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama kuari, otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa, jadi Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang heulanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong da tu kabeh nyaho teh mah geus.
pasti taya tinggal orang bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal orang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberes diri orang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak orang didik, anak orang lain lalagaan di serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama, kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai digolkan. Ih teman-teman kiai gede ragang ditanggal caringin tigesle. Ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang acur sia niuhan di Golkar acur inting-intingan. Pancena kiai kitu aman enak bae. Ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat. Kena tobat. Lah cenah aing mendek balik bae bor siap balik ka ditu. Haji hudang oh eta orang jeleumana. Heran tuh daek tobat loba asa bener bae. Mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salah nah tapi teu daek ngaku teu daek dia teu kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk didahar barabkeun ka kotok hap ajo kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak. Pokoknya asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona. Ye cenah ieu kiai hebat jasa endek hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona. Asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kiai supaya tobat. Majelis gede sia pondok 2 tingkat sia teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI salah. Sugan dan tu PDI tadi ngagadil. Aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau-cau ieu mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahnya ya. Aduh hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama iya acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reot majlisna tapi loba nu ngaji kercan ka Golkar mah masyaallah tak kiai nu ngararaji luar biasa nyeuseut tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama. Coba contohan lagi loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wa iya
abdun abid jadi ke Golkar ya hari guru eta hamba wamatun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aidi mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nusok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atu moal bisa nyana jang nanggung atau nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawalangan sabelah aib ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan ke Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah iya jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muid na ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan banyak kalian tahu itu kurbayan hal fasal mungkal tekarasa aku jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurbayan hal fasal mungkal wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tante ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khotib nu mantap khotib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marenta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ke mana dadah khotib ke jahanam aduh Gusti Allah aku eta dibaca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah wasal beres be eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah kabehan masa dunia haju adil ente ihsan ente itaizil qurba alit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khotib mentak hampura khotib panggeulana ka neraka jahanam aduh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku
boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari Jumat teh ulah Jumat eta baik supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sekali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya nyaho bae geus moal menang ganjaran si Haji lah wala sahur nurutkan jegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajid biramin nantapas ku sebab kolot ikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk-isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu hiji isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus pamarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring gimana kotok meureun mah dibere deui ku nini na di dahar deui sayap deui di blon nepikeun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu Cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu cerita abdi geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran teh mah geus oah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolotna teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh neng yeuh lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cak neng teh sudah teh loba minyakan neng buruk atur mah dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolot mah tinggal gitu bae tah ya seperti kiai haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan ngomong kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradoy gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jidayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah gitu HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro nisausidiatin saparo 10 diat ieu datang
maka yustarotu disyaratkan bulu gua nyampe na dina harga, nyampe na guroh gitu, guroh abid dina harga saparo per puluh diat. Lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa? 10 saparo tina 10 seberapa? Siapa pinter ya budak asa TK ini ngaji kieu. Jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegak per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan niaya sarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsiran, kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae. Nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa? 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya. Masya Allah geus pain pakidat bakal bisa tuh abirah mun abidna ternyata abidna padi mah kudu bayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat teh maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta. Nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asal tuh percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah. Nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran badampak kene umurna 30, 40, 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah guys sanajan rada murah hargana kula masuk inget ieu teh dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kabelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya makasih dok bener Isa memang sare nyana ki aki-aki beres nungguan isu kan cendeun medinya anda pendipa hari jam hiji pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana keluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah ki bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres besok-besok berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini nggak hiji di sini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya
Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah, ini ada apa ini? Sama majikan sial cai kiai merenana. Dok, jangan dimasalahkan, lu pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh. Itu lain naena nu pikun apa majikan tahu nu pikun. Aya geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ki sakit teh. Teden bae di. Aya di teu lain diadap di luhur meja. Pamajikanna haus diinum. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon torek ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta kadi mun teu cager tambah torek palil hakdik ibatuha palil fakdi wakilana yusalatu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusalatu kudu datang karena saparo seperpuluh tiap falil akdi qimatuha tetep palil pakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abid eueuh cara diurang geus harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung, kemudian sampai ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sagol inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atau zaid faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampai ke ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atu usaha ai butuh mah kana dahareun atu jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah lu bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah telok untu ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos gitu kita berkah aja sok kasinggungan ya lo mate atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah
nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon teu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapak kahandirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikanna neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar yang mendek dijual teh lah ngan 200 dinar baik kunaon emang kak nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh kae kos kitu mah teu kebal cager upabajikana kan ditegor kak pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual heunya bawa ku jaga ka pasar bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200 boh jelema tuh nyongsrong kabeh boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan saha nu siap kula jadi cek yang ieu mah nyumponan panazaran kabeh ngarusapan ka Abu Nawas hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasana mantak dijual murah jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana sakitu bae sakira teh harga kuda dawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh aduh jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam teu mungkin kana teh cek pemajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja deh bisa tuh lagu gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu lagu nama ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge nya tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon jadi balik deui tah karesep teh balik deui katalah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan
deka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pengen mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun ya tuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat tuh fisik Bah Haji mah tilok gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus mah doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu dah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa nanaon agak balik dibawa ke mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh ya pamajikan emak aya singkirkeun apa emak geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep deui ye lain cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka ulah sok kabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan orang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh kabajikan anu geus ya lah bener tah dunia letik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yuk penyakit anu ye tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadenge kan gue nyana goblok teh budak usir jadi neuleuh dunia nanaon dah urang urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun yang urang borok suku aing tuh gitu Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toilan cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh nah guys kan itu paling ngecek Haji Pendi kan itu teh hayang sebab geus harapan nah ieu ge dunia teh kitu he dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah ku saha nu itu ulah ku saha sehat deui mah beda gergering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho bih pohara ridho itu terus sebab jana teu butuh nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh nah kembali deui ka aslina nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia
geus hebat hirup kene daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindeu ka nyana tapi daek pegat waduh urang mah leungit sapeda bae beuh atuh leungit sapeda modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran nah mau ite kinayah mau tambang mau pedang neangan kayu bobengket kemudian panggul jual berarti berdikari lah berarti kurang mah teu kudu kieu teu kudu dek neangan kayu ka mana kuari urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia di borgol ka jeung pake janu bogaan eueuh kudu dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal lu bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan aya PNS mah teh mah kokocorana ge teu jelas atuh teu jelas eta mah menang hebat doang ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beteungna je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna ai dut-dutan mah gojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajuna kok teu direm ka tolol diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kalau mah sedekah susu becek ya tarolol kabeh ge ieu wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zayasarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nusugi Allah karim kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat henteu kudu hayu bae amalkeun sabisa-bisa jah henteu tergantung ka pondok bagus majelis bagus ilmuna bersihan coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae nya mah handapeun tanggal kayu bae geus nya mah gaeuh jeung murid da gitu menang leuwih ti tilu opat hiji kaluarkeun opat hiji kaluarkeun ulah hayang loba yang mengariung titah tausiah jelemana aya 20 ya majenalah orang atuh ngariung beja sarua bae niat geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah bener hayu bae tausiah sanajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila mah kadang-kadang Masya Allah karim hayu kerada batuk ya kena seetik ya ayo keluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna daun maksudnya saya tikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah Masya Allah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa yang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun autahul masul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetap teu bagus rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab
Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullahi azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah ilah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kabut teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo uy bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ke ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus wae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nieun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung nyusu aya nasi goreng nasgor terus trek aya mie tek dimeli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cek bo urang ulah kakakku jadi jelema heula sana tuh jahoregadan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adi komo si eta mah betul dia dianggap rajaan aku kebo inilah atasan kita wa huwa habibullah azza wa jalla kekasih Allah azza wa jalla bahkan mahram Allah bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah Masya Allah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu izin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu izin falamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan lempang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun henteu bae aya bae tak kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deuk kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuz na kita milik cocodot tuh eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun
maka uranglah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah kama qala Abi Yazid al-Bistami ahlullahu ma'raisullah. Ahli Allah ma'raisullah. Eta lah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliyaullahu ma'raisullah. Eta lah panganten-panganten Allah. Artinya papanganten jeung Allah. Geus pala ya'riful arais illa mahramum. Udunya ho kapanganten kecuali mahramna. Wa hum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran, ditutup, make tutup-tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Nun geuleuh. Ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta mah sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ada di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya, pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol suku nage seumeunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah. Tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya saya lah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya, senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya, mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak mau apa saja ada, hatinya terbelenggu.
Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak di pulwali ilal wali, nyananya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang, bisa terbang kemana saja dia mau, ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu, ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu, urang teh dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi, etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas merdeka kamana bae bisa hiber, awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok, cek dok, apa lu cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok, dicek ke dokter, nyar seseria. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi ini anak gila-gilaan. Tisaitik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja, jadi gila beneran. Itu Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan, tingkah-tingkah jelema gering teh, aduh, aya nu cicing bae, aya anu teu puguh nu dirasakeun, aduh, sia naon nu nyeri, nu nyeri, atuh ado-adoan bae, nyaho, aduh, seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila. Dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah, karena loba nu wau di rumah sakit, akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat, jangan ngedeng bae kieu, alhamdulillah jangan geus biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tah urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan, di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bangun ngalayat aja pendek gering nyaho, di jerona karung.
sebab sabangsa meureun manan kitu ge. Tah ieu lah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Lah awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Itu masalah. Tapi ruhadi bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu berdahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa, betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeule edan kabeh. Asli. Cuma akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, lu selalu urang dideuleukeun ku Allah, kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Jadi dideuleukeun ku Allah masih WA-an kan ya, tolol. Jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah ta'khudhuhu sinatun wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Lah hatiku cek jangan. Kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajen teuing ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae teh mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae. Tapi katebakeun sakumaha ieu di rumah sakit gila, bukan gila beneran. Cek dok coba ge, ternyata bener. Nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku, sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana, sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelemana bisa diimah, jelemana bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana.
beserta Allah keur papanganten jeung Allah keindahanana keur babarengan jeung Allah nu nganyahokeun jasadna maka nyahoan keur diu keur nangtung keur ngobrol tetapi horeng keur jadi mahram Allah tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah hanya duaannya jeung Allah la yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum nyana bisa tiluan opatan sepuluhan orang nyana pikiranna keur jeung Allah iyalah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin bisa hiber di kerumunan orang banyak mual keliru ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan aya jelema make bajuna rapi itu kali bukan aya jelema make tasbih nangge di kieu kocek bukan aya di balik lawan ketincak-tincak ke jelema itu dia cek coba begitu dicek bener Masya Allah orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram Jumat di Masjidil Haram Maghrib di Masjid Madinah selalu unggal Jumat hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia nah, coba tanya ke kiai anu Kiai, saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah. Udah ditungguan bae Masya Allah aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan anda aslinya dengan guru anda bukan dengan anda kok nyahoan Nabi Khidir nyahoan pesuruh guru anda nyahoan teh kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan karena kamu maksa terhadap guru anda sampai sumpah-sumpah jadi yang kelihatan bukan anda yang kelihatan guru anda waduh jalan masalah guys waliullah itu seperti kos gitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah nah kok bisa kajahoan kos gitu teh sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah mahram Allah penganten Allah nu nyaho kecuali Allah walaupun ditutupan dibelenggu dan lain sebagainya tetap baik kayahoan Masya Allah karim wa qala azza wa jalla wallahu a'lam.